Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Nyanggakeun pidangan carpon misteri majalah Mangle Yasana Simkuring dina judul Nu Ngageugeuh Rohang Kelas 3. Wilujeng ngadangukeun. Baku ari geus maksa teh. Eka budak cikal Agus jeung Ina wanci sareupna hayang ka sakola tempat di mana bapana jadi operator. Biasa we teu paya kuota dadas. Pajar, aya tugas kuliah nu perlu dan download heula. Cek indungna, nah teu bisa diisukeun. Cek bapana, bada isa atuh ulah wanci sareupna. Ari aya kahayang teu bisa dipugag, kalah nyalahkeun bongan di imahna teu masang wifi. Sarua salah. Kadua kolotna ngahempekeun antuk nama bari ngingetan sangkan salat maghrib di sakola. Song bapana mikeun kunci saruntuy. Keur mah pancena dobel di eta sakola teh ngajagaan sakola deui da taya caraka. Purah muka tutup sakola jadi tanggung jawabna. Eta ge Agus sok pirajeuneun ka sakola ari bada isa teh mun aya gawean nu patali jeung operator tur butuh internet. Sakapeung dibaturan ku anak-anakna tampolana mah nyorangan. Hayu Dwi, cek Eka ka adina. Dwi nuker anteng manco hareupeun laptopna saenyana wegah tapi sieun lanceukna aman. Teu wani nolak, tungtungna cangkah. Kade, sarolat maghrib, sakedeung deui ge adan. Indungna ngingetan. Nuhun mah. Dwi nu nembak. Lanceukna mah ngajewang kunci motor metik nu diasongkeun ku bapana tuluy kaluar imah. Ngahurungkeun motor. Gek Dwi diuk tukangan Eka luhur sadang. Anjog hareupeun sakola dasar bareng jeung kapireng sora adan ngalanglaung ti Masigit di lembur nu anggang ti sakola. Tangtu sakola pernahna mencil hareupeunana lapang basket bogana SMP. Kuloneun wangunan sakola dasar tetangga nu nonggongan beh kidul jeung wetaneun lapang wangunan sakola SMP nu simpe pisan. Poek meredong di lapangan kitu deui tepas-tepas kelas. Akah Eka muka panto gerbang da geus rada macet mun ku bapana masuk tapis muka. Dwi mantuan panto gerbang dieserkeun sanggeus bisa dibuka. Dwi marmir ngarasakeun kayaan sakola nu paroe. Tadi bapana ge ngawawadian nitah ngurungkeun lampu tepas sabab kapohoan nu dihurungkeun ukur rohang kelas 3. Bubuhan eta rohang pernahna pangjuruna. Di mananya stop kontak lampu tepas? Tanya Dwi bari lempang lalauna nuturkeun lanceukna nu lempangna semu ganca. Teuing atuh Dwi. Tembal lanceukna hare-hare teu paduli lampu tepas poek da geus apa jalan ka rohang kelas 6. SD Sirna Raga mah sakola nu pangkeureutna teu boga pakarangan. Rohangan kurang malah sabagian tepas dipake rohang keur guru. Ari beurang pabaliut jeung murid mun guru keur dariuk dinya teh. Operator ari mangsana barang gawe jadi rohang kelas 6 eta ari anak-anak narek internatan ge nya sok arohang eta. Kumaha atunya? Dwi semu bingung. Dua nana geus aya hareupeun rohang kelas 6. Eka mah geus tapis neangan kunci kelas 6 teh. Tekung silila brai panto muka. Poek meredong. Dwi muringkak
ngarasa aya nu keur nyerangkeun di jero rohangan. Eka nitah adina ngahurungkeun lampu kelas genep. Geuwat dampaleungeun Dwi mapai tembok deket panto. Bray urung rohangan caah. Najan rohangan geus urung, Dwi masih ngarasa aya nu keur nyerangkeun di jero rohangan. Tapi Dwi teu wani cumarita ka lanceukna, sabab sakapeung lanceukna sok ngagebes, malah sok nyaram sangkan ulah sompral. Nah lanceukna teu ngarasakeun kakeueung nu sarua. Kitu pikir adina. Gek Eka diuk hareupeun kursi muih nu jokna pulas hejo. Sok ngaluarkeun laptop tina kantong nu disolendangkeun ti imah keneh. Bray ngahurungkeun laptop, nyambungkeun internet sakola. Laju mimiti manco. Dwi nu tadina diuk dina bangku murid pindah ka gigireun lanceukna. Manehna mah internetan dina HP anyar. Dua adi lanceuk teh teu ngaluarkeun sora sakecap-kecap acan. Jarongjon sorangan. Sabot kitu ceuli Dwi mirang sora lengkah suku di lebah tepas. Karangna kerung. Sah. Nah bapana. Tapi pirahku da teu kareungeut sora motorna. Tuluy bapana nyebutkeun moal ka sakola nuturkeun asa panghurungkeun lampu tepas. Dwi bingung bisa gedengeun rasa keun. Poho deui teu nanyakeun lebah mana saklar lampu tepas. Keur mah saban ka sakola ari peuting sok jeung bapana. Kakara harita kadua lanceukna ari rek maluru saklar di sapanjang tembok kelas dak sakala aya rasa keung ngubeng dirina. Manehna ge ngarasa aheng sasarina teu ngarandapan sieun saperti peuting harita. Sanajan kungsi ngadenge bapana ngobrol jeung indungna, ceunah sok mireng beja carita yen di rohang kelas 3 sok rajieun kawenehan. Aya aki-aki nu nyarande kana punduk atawa ibu-ibu di cindung beureum nu leungeunana nyampai kana tak-tak, atawa budak leutik nu nangko dina bitis. Kasorangna ku budak awewe ngaraniha, teu katempo ku budak sejen mah. Kitu deui ku guru. Saban nih hanyorang sok ceurik bari tutuduh ka makhluk-makhluk eta teh. Bari pabebeurang tangtuna. Karek sajam di jero rohangan kelas genep, Eka nu samemehna sebut download bari migawe tugas kuliah. Dumadakan awakna ngarasa teu genah, nyareri, pangpangna dina bitis kenca jeung tonggong. Bangun aya nu nyarandean, oge aya nu nangkod kana bitis, pageuh tur berat. Tapi rasa nyeri teh ditatahan saheulaanan, terus manco kana laptop. Dwi ngareret ka lanceukna nu dumadakan aheng. Dwi helok tapi teu wani nanya, sok inggis ngaganggu nu keur sebut. Apal adat lanceuk nu babari ambek, teu paya kaganggu. Ngan nu karasa ku Dwi sorangan. Tak-takna ge ngarasa berat pisan, semu nyeri deh. Ret ngareret, yakin taya sasaha jiwa lanceukna nu jadi guligah najan masih manco. Naon atuh nu nyeri kana tak-tak teh? Pikir Dwi bari ngusapan tak-tak ku dampaleungeun. Ti korona dumadakan hanaan jeung cengkat kaluar kelas. Bubuhan deket didinya aya dapur basajan. Top kana gelas dina erak, laju nyokot cai tina galon. Leguk nginum ngaleklek nepi ledis segelas jangkung. Ti korona karasa adem, tapi tak-takna masih karasa nyeri.
gelas ditunda deket coet nu nangkup dina bale leutik. Manehna babatek awak bari ngarasa aya nu keur ngawaskeun ti lebah lorong tepas nu meredong. Ngararasakeun kakeueung tapi duwi wegah asup deui ka rohang kelas genep teh. Sok sieun tonggongna aya nu nyarandean deui. Eka nu keur ngararasakeun bitis jeung tak-takna beratur nyeri. Ret ngareret ka adina nu nangtung teu jauh ti lawang panto. Bet asa aya nu aheng tina pola adina, pikirna. Boa-boa ngaranna nu sarua. Dewi, kunaon? Tanya Eka. Nyareri, ieu, tembal adina bari leungeunna mencetan tak-tak kencan. Eka ruas. Nah, sarua Dwi. Ngan mah nyeri tonggong jeung bitis. Cek Eka ngajelenging kana celina obrolan kadua kolotna ngeunaan murid kelas 3 nu tonggongna sok ditangkodan aki-aki. Tata kenca nu sok disampayan leungeun ku ibu-ibu ditiung beureum. Tara karohang sejen mah. Boha kakara ayeuna ngalanto ka kelas genep. Punduk Eka muringkak sapada harita. Temi duli laptop nu hurung. Cung Eka cengkat tina pangdiukan muruk pantok kelas nu ngagemblang. Dwi terus rasa inget ka murid nu bitisna sok ditangkodan pageuh ku budak leutik nu ngageugeuh rohang kelas 3. Pundukna muridi. Gawat ingkat dia. Cek Eka. Tapi kuncian heula. Baik ku bapak we, sina ka dieu. Sakalian mau laptop AA. Cek Eka bari tuluy ngajewang leungeun adina diajak lumpat kaluar ti eta sakola. Sanggeus di lapang basket SMP, berengbeng duanana lumpat deui notog-notogkeun maneh. Maranehna hanjaka teu sarolat magrib heula sakumaha peupeujeuh indungna. Cag babakan pasantren 8 Oktober 2024. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.